Ampun Gusti eta kita tadi sungan teh mangkat ka mana kitu ka sawah ke ka mana apan eta das tandur besing bea ku keong ari maneh rek kitu wae kitu nyaan atuh itu pare besing bea ku keong ih jelema teh Iya orang kan aya bisnis yo, orang ngajual tanah. bisnis naon tanah sapengki paling rek dijual Ini teh nyaosan, nyaho meledak. oh da make bom meureun taneuhna meledak Bisnis saya bilang meledak. Ati kamari anu beres ieu geus motor geus mobil ayeuna ganti tanah kuburan rek dijual Enak ya. Sama tempur kesorangan we, bisi aya keong panaon. Gusti urang kita pro ka sawah Ini di mana sawah tempur. urang mesti ngabur urang sok kana pan eta teh gang teh anyar keneh eta teh gini mopok teh bararase eta tandur teh Lain sok aya jelema sok malahan ieu teh eceng, masalahna sok. apa ini ka pagawean saha paling pagawean eta tetangga tangga sebelah teh geuningan embet Iya makana tempur kala mun aya nya beungeurkeun jelmana. digeunggeurkeun sok raradat kan geureun urang membari mau teteunggel sugan Nya lamun kitu mun beak saha urang. heeh rede antep heueuh tuh Yang saya orang keren mangkat ya. eta mah tanah sasar dijual Oh yang penting mah info atuh, kan orang timang info-info kemari urang rek eta tuh rek nempo ka sawah sok loba nu ngaralaan kitu jeung keong sok orang kering makannya lamun bawa di imah berarti orang geus mangkat gitu. tuh rek eta nyokot eta cai sok hayang nginum Sok. nya geus nya rek nyokot eta cai ampun rek mantap tadi kan nyisiran wae Oh nya penampilan atuh bohay. penting penampilan mana mah rek jual sawah meureun rek jual naon meureunna Emang ka ajin boga lalaki ambarijun. oh kira mah itu rek duit mah ngala duit teh nih bating gaya nguruskeun maneh mah moal eta urang sawah lah Kira mah sawah. oh jadi mah panasnya balik deh lah rek mawa tiung heula Mak, ada mana? Erek ngalah tutut, tas di mana sih? Tas kondangan. Oh, orang ngalah tutut tadi nama jauh orang ayo iya. Ini dangdan gelis-gelis. Loba na itu. Embung dangdan gelis-gelis kieu Oh, rek nya. tutut paranas panas. Kajen teuing ieu urang yang pentingnya boga jang dengan sangu. Embung ke urang salin heula tuh nya. Geus kajen teu kudu salin ya. Oh, segala. Salin Oh, ya tuh. nya atuh Itu kan panas Ayo Oh, masih. Yang ke urang baru. Nah, mengubarnya teh mana pararanas kieu dah yang ngarujak yang buah itu buahna bernuk sugan sanari si Cici asal we datang nongtot ngajakan ngarujak tapi ayeuna eueuh mana nya apa si Cici ka mana meureun jeung babaturanna meureun urang yang ulin dah ka mana mah pararanas kieu parusing teh yang ulin. Adel, mana teh ngajajan teu wae ngundur-ngundur atuh mana teh gawena itu batur mah beuting ka Sarawak ngalunder mana teh nyambung geus sembung. Ngundur atuh ka ditu Adel. Mundur naon sih mah paranas kieu teu naon sih mundur naon bersih sawah ngalah keong mah namanya mah rek mundur pas sorangan ngomong panas ya mak saya si Cici ka dieu ulin ayo ngarujak kayak naon baturna anu mah nontot acan ka mana ber si Cici mah baret teh uing nya mah mundur ka tu sawah embung uing mendek hare
paranas mah ah. Ada siapa yang nate ulin nih. Nanti molor jeng molor ya. Mundur aja nggak tuh kan itu ya. Tah, jeng molor aja mah. Anda yang ngomong wae nanti ah. Kan itu mundur eceng. Paranas kieu ah. Mau yang mundur kali itu ah. Iya, di titaku kolot teh sokanan ngabantah wae. Kan itu nyampur jeng babaturan mana si Cici. Wah si Cici ka mana mau ka diri ah. Sugan kaimah nanti gak sampur kaimah nanam. Ayo. Ah maju matu yuk. Mana sorangan ada di titaku kolot teh. Kamu akawnya bisa ngaya nu ieu. Urang nak nyangu. Nu newak kuing di sawah ah. Mak, ka mana sih ah? Ngamu ah. Mak, yung ah. Muni paranas ah. Blasar bokolot teh ah. Kita malulu ah. Ah, ampun neng, buka lama itu. Karena orang teh keur ieu geraryeut sirah. Salesma orang teh ingsreuk we. Di taman puan eta tanduran ka sawah coba ah aing. Eta tuh da mun boga tetangga henteu balalader mah urang teh teu kudu ka sawah we ieu. Eta panyawahna keur ka mana meureun heula tuh daan ah. Aing buka salah kitu go heueuh. Kan lah panas-panas ieu kumaha da. Keur urang teh lamun teu nyawah pan teu dahar-dahar acan, keur boga jeung balanja-balanja acan. Kene lah rek nempo we ka sawah. Tuh, bener cek aing ge naon coba. Moal salah tuh. Mak embet jika nanti tuh. Tapi eta duaan jeung saha nya? Si Cici lain sih. Bener-bener tanya manusia. Kok aing bawakeun teu teunggeu sugan tempokeun kok aing ada. Ah, ngombet mah batu tak urang ge urang ngomong mangkat ah panas coba urang make baju alus ieu. Coba barlok itu. Panas urang ge ngeke heula urang rek salin heula ah mending tututna ayaan mah. Aritia, ku kedul teuing si Cibangala tutup jang lebokeun sia. Meuni kudu embung, meuni guguru tuh. Oh, nyala Ambe naon itu, sih nyebar lok itu. Ah, mending tututna Pokok aing ayaan kutuskeun mah. aya. Ah, nya Ye. heula tuh. Ah, Cibangala tutut aing oge eta ieu eta geus meunang tuh tutup. Kolot teh ngan ngundur itu dah ah meni panas-panas kieu ngalalu ngundur naon barina ka sabada mah geus di tanduran sawah nage. Ngalakeong meureun ah. Oh, abah kenaon, Bah? Diuk. Oh, diuk. Ya, itu nah. Abah ngomong Mbak. Heeh. Ulin Oh. Di mana Pak Mbak Eceng, Mbak? sawah. Oh, sawahnya oh paras tah. Pira ku abah nama da geus talandur di mana ya Eceng nah. Ah. Sugan bae ka sawah rek na Eceng heula, Bah. Ya, Bah. Heeh, ayo. Bawa bokolot teh, ampun ting ah. Aduh, udah. Goblok banget bokolot teh ah. Kita ngundur tuh ah baraseuh we ah untuk nama ah. Ah. Aduh. Itu si Cici itu kun ngundur baru orang menyamper ka imah. Mun ka imah eueuh. Jeung sae teh duaan we itu. Mambetnya Cici. Cici. Hei. Kenalan mana Ci? Oh, mundur cina, mundur kan tujuan ayah ah. Ada mundur lah ah. Bet, orang balik-balik tutut nabi orang mararanas. Iya dah, baliknya, orangnya. Siapa? Oh, eta nageuningan Cici. Mana teh nyamper ka urang naik mundur teh. Urang itu dipaksa ke Mang Bet, tadi ya urang tas ondangan jaba geus geulis kieu. Oh, urang kita mau urang tang mundur. Ya, ieu teh jangan hakaneun sia eta aing menang keong, menang tutut. Sia mah pas kitu kedul pisan irut teh ieu eta, geus eta eta. Ah si boy itu boy. Ai sabahay. Hei, kunaon eta buset, taduhan aing bet. Ya Allah, eta mambet. Buset, eta si Adel jeung pipilun. Cici, ayo balik mah sia hayu. Ku aing ya, hayo sia. Dibapas-bapaskeun ku aing hayo. Ampun, aing mah. Ya salah bet. Ya Allah,
sawah batur. Awah naon oge. Mundur naon coba ngalundur. Puas ting sia nyaruk suk puas aing mah puas tinganan. Ah, aing mah ragap geus ya teh. Ayo. Syukur sia. Hah, di bebas iya sendal moal salah anak cekokom ya sendal ya. Iya sendal anak cekokom ya. Puas aing mah. Sia tuh manting sia bejakan poe ka Indonesia sia ada. Cekokom. Anak cekokom ya bader banget. Aing mah balik we deui Gara-gara main sih tarik mundur Oh, tak mambet tak. Batu cak orang ge urang Ulah moal nyalahkeun milu. aing. Da tadina mah da. Sia nunduk aing ieu cek aing teh dengan sangu. Ya eta tuh lagi memaksa we. Geus urang ngarek balik bodoh Siapa dasar uka hayangna sia mah. Goblok tangkurak sia mah teh emang nage. Si Adel teh ka mana can balik keneh wae ngundur teh nya. Oh. Batur geus balik nih kan si Adel ka mana sih? mama gara-gara mah tarekan bukan tuh wah Kan ninganan goblok pisan. baru laku laku baru laku Pas budak ini labu udah oge. Mana sih mundureunana? awah baru menang kalau udah kudu boga sawahna tuh wing udah si bohai lalabu tadi Oh kanyon kun boga sawah. ya tuh gara-gara si cici tanduran batur meni beak tuh lagi Namun dicarekan nama tanduran batur beak. Udah oge. Terima tuh tanduran ulah sampai beak nah atuh. wing ke bawah Nyamun mana gua sabat tanduran batur laladuk meureunan. iya wing karak datang karek wing melotot kita kasih cici nanya si bohai yang adik-adik gue ngarekan yang udah lompat Kalau ndorona teu meunang, geus satu katu mandi lah, ini bobolokot Borong kitu. balik lah. Tenang. Tabal teh ember Heeh. Geus balik geuningan. Maneh Orang menit capek ya Allah. Lagi mah capek di bang tidinya. Tanduran karak saminggu dilayakan ku Mambek ya Allah. Beak. Nya beak, Masya Allah itu tempo jeung si Cici, si Adel, anakna Cokokom teh ya. Ya kajen kayak orang ngulik Wah, deui. tadi nyarungsap di galangan puas teh orang meni atos ya. Nyungsep mambet. Nyungsap. Ukur. Oh, puas teh aing mah da. Si Adel segala. Si Adel pangharepna tadi. Beteuling tadi tah kanu ember bangetna. Terus eta kumaha beak? Nya beak itu sisina beak kabeh. Nyamun orang ngulikeun deui meureun. Nya ngulik kan kayak kaca eti di ditu tuh eti sokan kuling ayuman da. Geus satu acara perek balik ah. Ah mana mah kitu wae eta kumaha eta sawah. Sawah eta taneuh. Teu jadi gagal. Alah mana mah hirup teh geus gadekan motor ah. Yang ngaranna ge usaha atuh. Lah hayang jadi wae. Urang marek